jam sakit terus dugi. Ini tinggali pangantennya tuh menikah sekalian pereng koneng jika aki baheulana nih. Di Magelang kau pacaran teh aya nu nyawe. Oh, udah koe ayeuna anu nyawernya. Nih. Ieu kumaha nih aya ieu nya. Ngarajah heula. Urang ngaraji ini ngaranjang. Ini ngaranjang. Eta ini bawa naon eta bawa sugana aja anu nyawer nih nya. Ayeuna sok akeun ngaranjah heula. Ini ngaranjah kaditunya aya bapak hajatnya. Kabesan tuh tingali lipingah lantai ditingali sok kerah urang ngaranjah heula. Atur nuhun sing kagentosan. Alhamdulillah. Ini cing atuh singlar, ayeuna cing bagian singlar ya. Singlar tuh ini mah kali itu tuh. Muriling kali itu sugana ya jang bakal urang ke bakal kaligung nih nya. Singlar, cing ka belah kaler heula. Setan belah kaler. Anu kabeutina pais jaer, anu osok eja geler. Geura nyingkah kali itu sing jauh, urang coba. Hiji, dua, tiga. Ayo ini dia. Ayo budak-budak ya, budak-budak. Nih. Sing kieu. Ieu budak saha? Sing tebus. Sok lah ini mamana tebus, kadinya tebus. Ayeuna kabelah kulon ya. Setan belah kulon. Anu karesepna bae punglon. Geura nyingkah ka sing jauh kan tu ka Bandung ya. Nah, urang singlar ini. Hiji, dua, tilu. Motah teuing ini mana ka motah teuing. Ayeuna ka belah mana ieu wetan? Belah wetan, setan belah wetan. Anu karesepna pais tetan. Geura nyingkah ka jauh sing jauh. Berarti hiji, dua, tiga. Ayo palaur aki mau sing potong ke tulang sini nih. Gusti Agung. Ayeuna ka belah hiji deui acanya, ka belah kidul. Setan kudu belah kidul. Anu karesepna pais bakatul. Geura nyingkah sing jauh ka ditu. Hiji,
sakit kebon Gusti nu aku cangkengan ake mani potong Gusti nu aju haturan nu tepang cepang isang parang dan besan para punggawa punggawa pakaianana beranteng martapura berisi cari paling kuat langit kelakuan manusia tik ayeuna kudu kajaga anaknya lelakuan kabadara macam sinta kudu tetap selawaskan anjing jika senang anak kehidupan di kedua anu ternyata dibandingkan hukuman asli ayo jangan
kudu bisa disebut ketiga pasti. Oh iya. Tahan dulu bentar, masih tahan bentar. Oke, ya cukup, silakan. Kembang impian berapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tahan dulu bentar. Oke, mangga ibu tampi. Silaturahmi apa? Salim. Tampi salim lah. Oke, sabari pamitan ayeuna ngalanjutkeun acara beneran simbolis dilanjutkeun bae karena acara terakhir kangge mimpi doa atau kesimpulan disanggakeun bae ka kersana ahli daya waktu seueur Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge acara Wahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Di keluarga besar di haji di bulan mangga diatur saya di panggung anu bareng jeung pakaulan kaul-kaul. Aku margi panginten simkudi masalah sahli nanya atau panginten main ieu mah etang-etang kawu wae ngiring Jang Epi, punten Jang Epi payung pakanten Jang wali Epi. surur kalau para santri wali makan di jemaah para pakar. Semoga sawer rahung rahayu gumanting mancing lagi brayata berawangan wangi diri sanubari gorecak seri kamrikan rancage Laratan katampian kesan mandi kan sifat tahunan nulis ngarut sana diri anu sakimari dengan jauh sikapacian Jang Epi payung Jang Epi Jang akus kehujanan kumalah nyamohan papa di jurang adami kerang bener garaja mati bismillah dabal wiwitan mugi Gusti nangatayungan gelis asip nurin dengan pamugi keselamatan salamatu panganten anu dah kakirang sing tiasa sasarengan asenangan turun jati rahayu mancing walagri amin ya robbal alamin mugi Gusti angkayun awur